Dicaritakeun aya hiji jawara nu jago pisan pangelehkeun sigana teh jawara elmuna luhur pisan sigana teh. Yang ti kadek ge teu mempan kadek. Terus segalana ge wah eta jawara teh bener lah. Pangjagona we di dunia mah. Nah hiji poe teh eta si jawara teh gering terus maot we tah aduh. Pas rek dikubur eta jawara jadi ukur padahal mah jawara teh jangkung atas sama terlalu 70 ini kuburan atas sama 80 sangat deket kuburan aduh kata ke mahi wae si mayit teh malah panjang kene terpaksa ngagali deh gedean deh eta nah kuburan makam teh di regaan deh eta jadi 2 meter kita mayit masih kene 2 meter kita abus kunaon di mayit cenah panjangan wae sih kapaksa eta tukang gali dewe 2,5 meter sugan abus eta ke si mayit jadi abusin ka 2,5 meter kita abus kene beureun eta si mayit teh sigana elmuna luhur terus bisa panjangan terus mau dikubur kan sangat kesel tah si Pak Ustad hilik lah cik cobaan eta si mayit dipitaskeun huluna langsung mayit ngaliuk nyeri anjing cenah aduh naon sendiri pitas-pitaskeun ieu cenah aduh eta kabeh lalu umpat kembali rit sarieun eta mayit ngomong kitu cenah